Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring rek ngelajengkeun dongeng si cengeng PS si bengok kacarioskeun si bengok jeung si cengeng ini ka sawah dati tulus ngurekna cengeng ayo tuh urang urek we urang eulin ka sawah urang gadag hidig we lah da ngurek mah hiji teu mawa urek dua lah urit deui euy hujan wae engke we lah di mana halodo. Lah bener mun aing urek mah asa cepar rukuh meureunhan komo deui teu mawa urek. Lah urang hiburan we ieu mah gadag hidig di sawah. Bener pisan. Kacarioskeun lalempang ka sawah eta si bengok jeung si cengeng luak liuk ningali pemandangan sawah tuh gararnaheun tuh cengeng keindahan alam, keindahan pemandangan tuh kepasawahan pare hararejo karek anyaran melak katepi ku angin nepi ka aduh karawas kena dada anginna sejuk ngahiliwir. Bener pisan. Genahan aduh menika nikmat. Pan eta anu kanikmatan urang teu karasa padahal mah eta teh nikmat komo tengah poe aya angin kieu mah ngahiliwir aduh nepi ka tiis kana dada. Nya aduh mah tuh ieu sore tengah poe. Ayeuna teh jam 4 leuwih. Ayo tuh urang tinggalkeun heula tempat ngurekna. Hayu engke we lamun geus puguh garnaheun urang ahaja ngurek. Ayeuna mah urang ningali pemandangan we heula. Pemandangan sawah, keindahan sawah anu mata kena kana awak. Angin ngahiliwir. Udara seger. Sabari bisa-bisa mah nyedot udara anyar. Nya urang mah kanikmatan teh. Aduh. Kanikmatan ieu teh. Ulah salahnya. Eta si cengeng jeung si bedog ngarulin ka sawah ningali ka ditu ka dieu pemandangan-pemandangan anu indah. Pasawahan-pasawahan mah jeuna hejo sakurilingna. Cengeng Ai, atuh gerang ngawih. kawih naon atuh da euy karareng kuah kawih oge naon jodohna da teu puguh jodoh. Naon we atuh ngadonge eta mah nyawih mah. Oh iya.
kapinis. Heeh. Nah, Orang rek ngawis yuk, kapinis di adu layung, macokan kemang kalapa, nukalis ngajingjing payung, antosan uwing balanyara. aduh ning anjeun bisa wae ngawis teh. Kapan diajar, Heeh, alus tama salah. Aya hiji kurung pinuku Japati kaluar disadak ngok-ngokan. Alim ka ibuna, alim ka ramana, oyong ka putrana anu irungna mancung. maneh mah heureui teh rupa-rupa. Pantama kesel ieu mah. Ya kuring boga carita euy. Carita naon? Carita aya ngadongeng aing ko ieu aya hiji kompeni di sunatan. Nah, kompeni disunatan. Kompeni teh asup kana Islam gitu jadi mualaf. Nyata bogoh ka hiji awewe anu geulis gitu. Oh, terus? Bogoh ka awewe nu geulis hiji nepika manahalna jadi mualaf ngan aya persyaratan 4. Persyaratanana naon? Persyaratanana hiji kudu asup kana Islam, 2 kudu disunat, 3 kudu janti kitu ngalaksanakeun kana sagala rupa perintah agama, 4 kudu lobakeun silaturahmi kitu. Oh, terus? Nya teh panjang lamun eta dicaritakeun kompeni disunatan di Gegaucing. Wah, lila ke deui we. Keun bae. Sok we caritakeun atuh nu pieunana. Lila eta mah kudu nyusun, ayeuna mah ulah engke we kudu nyaranse. Halus. Maneh mawa dudu. Teu boga beak pan tadi hiji ge beak diseuneut. Oh, Atuh kitu makan bae da wing geus sarua lah. geus we nama urang gadagidik di sawah. Urang gadagidik we urang mah ningali pasawahan. Sok atuh nyanyi deui. Lah, engke nyanyi mah kudu sase, ayeuna mah teu puguh. Tuh, eta kacau tuh. Mana? Tuh, tadi tuh, kacau tuh. Heeh. Tah, urang rek jos nyanyi yo. Cau kapok, kawinan cau maala. Lamun geus kagapok, buru-buru geulana. Diontok wae bisi beak nyonyos jeung kulalai anu gede huluna. Teh malantong ku kuring. Egar temalan mah. Kunaon atuh nya? Kunaon wae
ada nyusun. Kayak heula kuringna keur mikir heula, mikir naon atunya. Yang dipikiran bisa gunung saja. Lah kunaon we heula ye. Naonnya cicing sorana kuring rek dirobah. Kuring maresep dangdut. Dangdut naon judulna? Dangdut we ngan sara kudu robah cing urang dehemkeun heula. Eka bisa mah carana. Kuring rek ngajaran lagu Rhoma Irama. Lagu Naon? lagu Rhoma Irama keur mikir heula apana tuh. Ulah gerebeg-gerebeg. Eka sok. Tapi sakedeungnya Tong dilatuin. makan sate sama kedong-dong jangan beten dong. Itu kurang beda-beda. Cing kuring rek nyanyi. Nyanyi Rhoma Irama malam terakhir. Ilaing jadi ieu nanya jadi awewena. Ilaing sorana geus we kitu. Tong dirobah. Kuring merek dirobah. Kurungan kanggo lila lah. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Salah kuna teh ilaing heula nu bage awewena, lain kuring heula, sok teh ilaing heula. Atuh sok. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Tema aku kuring. Esok aku akan pergi lama sekali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Lain bisa nih nyanyi. Tapi kan imanya ieu nya urang teh nyanyi hungkulnya ulah jadi ieu. Kayak bisina kadituna bisi ngadu pedang. Kan mana?
pan ieu mah ngalagu lah urang mah. Aing asa teu pararuguh itu orang mantok yuk. Hayu. Buru urang ngagedig. Teh lah ngadongeng mah. Ayeuna mah da soalna geus sore, ayeuna waktu balik, waktu salat asar urang mandi beberes segala rupa buru urang bada geuning. Pacaritakeun baralik we. Sakitu dongeng simkuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.